mana sih? Kepo amat. Buh, gitu amat nggak jawab nak. Hari inan ya? Roti. Roti naon? Roti Bangladesh. Buh, pamer iungnya. Coba saya hayang. Noki ge hayang bae. Yo. Alhamdulillah, aing kelapar ongko nuhun sih. Nya nuhun. Hakan da roti. Aduh, betul aing lapar amat, yuk. Cenah harti isuk. Oh, lumayan roti. Ada tes bager naing. Aing mah nyeuna hari heula aing mah yo. Reorok kamarana? Wayah kieu teu kunjung datang ieu aing mah. Teu nyaho aing geja, teu neuleuh ti tadi. Dia mah teu nyaho bae. Kabeh bete nyaho. Ih, Kira aku aing kudu nyaho bae. Entang poin kantongan tak orok. coba share di tuh orok tuh. Isi kunaon bete orokna. Ngetulong kok dia didinya beti tadi. Entak naon tuh lamun nu nyiar. Jadi anu nanyakeun ti tadi ge. Oh maju yo. Enek yang orok lah nya. Hao geura ditu. Bukan di dia. Oh, mantap. Mama ada apa? Nek balik kan tuh. Mana dia yuk? Awas sih. Roti Bangladesh iya menang nasi. Weh, tumben tas si aing. Atau embung lah, iki pamer sih. Mun nek beli belos ya. Bo, tadi ya kan aing uji-ujian amat. Hooh lah gua mah, ada uang ada barang. Bo, tadi ya sanu ngajaran. Sesama tetangga mah harus saling berbagi, saling memberi. Henteu. Henteu gituan orang mah henteu. Mun nek kena sorangan bae, mun nek beli belos ya. Soalnya langka ya roti, mun embung mah nek bawa balik waing. Haus ya mau jadi kuing bayaran. Tadi ya kitu ge. Tak karakter. Yo, rotina. Nun kau nang. Rek banget ieu mah. Sungit. Ayo torok na. Weh lah mamuriang. Tanya alpan mah, di mana eueuh tadi yang gandinya. Ari pikir si pendak. Soro bae, gering pikri ge. Edas, ieu keur usim penyakit, usim paila, keur usim pokona mah ieu mah. Pugo ieu kurusin penyakit. Eta urang yo kudu pinter-pinter ngajaga kesehatan, Cen. Eta dia peuting ulah begadang bae. Puting memelek, isuk mah hees, betul olahraga. Nah kuat awak dia. Nyolok mata dia tah ngomong kitu tadi ya. Gue dia tah nusuk kitu. Atuh, Cen, urang mah saling mengingatkan bae. Rezeki anak soleh. Unggal poe menang duit bae, mantap. Mantap, roti Bangladesh. Sengit. Dahar. Sengit. Wastagfirullah. Kalunjak mata epul kana aing merek ieu, pempes. Neng ese, meser es. Aing epul deh. Gitu amat ngomong na ese. Sernaon? Atuh biasa teh jus. Boston tuh jus bae. Atuh kan eta nu paling murah. Ari plastik tadi mana tuh? Atuh teu aya tos di emam. Enak rotina. Nun sihnya. Ih, ngarang. Keket be. Dek kasamber gelap full mah. Piraku jeta mah pempas isina. Sorry. Dijual sebenarnya ku Apple kada kaundang. Ya atos da yo. Caprek iya. Pempas urut dijualan. Atuh kumaha tuh? Jacek ese roti Bangladesh eta. Ya. Kembalian eta. Ya. Naon tuh 4.000 doang torogna.
Baraha tuh teh jos. Alus 1000. Naon tuh mun 1000 motor 4.000. Atuh kudu mah 8.000. Itu kan jing esih 5.000. Kan pempes natina esih. Buh, das lu kitu gahayang bae. Lumayan 5.000 ge. Tuh, jalan mana tuh? Woi, Naon kau nang? naon. Eta bebas urutan di jualan kana aing ku dia. Teu nyaho goreng ka unang pamer esih ieu. Geus dia ulah mama esih kadikeun deut aing tan 10.000. Yo, 4.000 deui. 5.000 nu ku esih tadi dicokot. Naon sih garandeng amat. Iya sih ya kau nang. Nagi atos tadi teh ya 10.000 atos roti. Sawayeun amat duit 10.000 ge. Yo dibalikin yo. Das tekeng. Ulah. Tas. Los. Ulah esih hajar ku aing tah. Mulai kolot bebak ku aing. Ku aing ka manakeun di pempesnya? Balangkeunna. Capek ya. Hooh. Hayu orang lanjut perjalanan masih panjang. Oke. Man, Epul, mau naon? Wah. Hayu. Ku aing pikeun di bela. Pul, naon eta? Dia Yung. Roti aing sareubeuh hadarna ieu. Areungap. Jangan dibuang, Pul, mubajir. Allah nggak suka orang yang menghambur-hamburkan makanan. Hoful, jangan. Betul kata Yung. Alhamdulillah, Asman bisa ngomong. Oke. Atuh kumaha tuh aing sareubeuh ih. Enggeus Pul, jeung ana bae daripada dipikeun mah. Atuh undung amat yang dipenta. Belilah mun rek mah. Wah, Epul sekarang uji-ujian. Gak inget zaman dulu. Aing mah mending kayak dipikeun daripada dibikin kana dia. Ya udah Pul, kalau mau dibuang mah buang aja. Tuh, meujuh ih. Os. Man, tungturin. Aing menang duit jadi lah. Man, dibuang man. Oke. Pulung man. Oke. Buka Yung, buka, cepet. Oke. Wah, tertipu sama Epul man. Waduh. Udah Yung, bikin lagi aja. Odoh. Jangan man, kita kasih orok aja. Kita tipu mereka. Sakieu sepi keneh. Kamana ieu orok? Neh aing mah. Sah, tak. Woi, Yung. Wah, Alvan. Wah, kabeneran Pan, ana mawa roti Bangladesh. Ieu oleh-oleh jeung baturan Alvan. Oh. Cina korma nantu roti. Edah, sengit amat di Bangladesh. Oh, tuh nonyongnya. Oke Pan, sami-sami.
Ulah poho orok di berenya. Siap. Kayak disian orok na ku urang ah. Oke. Tenonyong. Ik. Ngaget Cen. ya. Cen. Ik. Aing menang oleh yo. Nah, untuk tak Tadi yang panggil iung. Ih, senengan amat ya, senangan. Senang lah. Ira hade dia darat di Bangladesh. oh itu tuh Bangladesh. Oh, iya. Oh, edas. Ya, sengit. Kita amat dia. Ik. Buh, Edah, sini buka orang yuk, buka yuk. Hai, Baik, buka baik, pintu. baik. Ih, nanto. Cuci tangan heula, orang kudu ngajak kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Hei, cuci tangan kali itu kapipir tuh. Ayo, ingat tinggalkan mari dia. Aman di betuin. Yuk. Ayo. Ay, gelka deh tangan apple setar orang jo olo. Beuh. Orang kerumuh kan anta. Wah, plastik. Tangan edas. genis. Non, pan. Mana tuh roti ngawo? Kolong gua. Ih, mana tuh? Tadi di dia kayaknya sana dah. Oh, bahaya. Ayo, Ampun dong, dia Udah, muri masuk doang betul. deh. Jaing ilu cuci tangan tuh kapipir. Juga hati dia minteran be jelema mana? Aing, Penyokan nikmat oh. karak mandek ngadahar anu ngeunah. Di bae. Yo aman be. Mantap. Pepes di bait tadi.